Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang ngadongeng nyaeta dongeng Sunda judulna Sikabayan Nyapih Nu Pasea. Di hiji lembur aya nu hajat. Sanggeus ondangan bubar, ditepas aya keneh limaan anu keur parasea. Maranehna parebut bakakak hayam. Nu limaan teh lurah, pamajikanana, anakna duaan jeung tua kampung. Sararea pada hayang menang bagian panggedena. Keur parasea kitu, lar Sikabayan ngaliwat. Cek lurah, tah kabeneran aya Sikabayan. Kadia Kabayan, cing pangbagikeun ieu kalimaan. Sing adilnya Sikabayan. Hade ari percaya mah ka kuring, ceg si bakakak teh dicekel. Sikabayan yang hareup ka lurah bari ngomong, ieu huluna bagian palurah, kudu ditarima da palurah teh jadi kapala. Ari ieu keur ibu, bari sok mikeun tunggir ka Nyi Lurah. Ibu teh kudu nurut ka bapa lurah, nu matak dibere tunggir lantaran tunggir nu nuturkeun hulu. Cekerna duanana bagian tua kampung, da cenah tukang ungkag ingkig dititahan ku lurah. Ari jangjangna dibikeun ka anak lurah sabelah sewang. Pajar teh ambeh lalampar ari geus gede. Tinggal awakna ngaguruntul. Cek Sikabayan, tah ayeuna mah tinggal awakna, galatak gulutuk teu walakaya, teu bisa ingkah teu bisa mata. Mun jelema mah jelema bodoh, ari nu bodoh teh nya kuring. Jadi ieu mah bagian kuring anu bodoh. Bari ngomong kitu leos wae Sikabayan teh indit. Awak hayam dibungkus ku daun cau. Cek dina hatena, mun unggal poe aya nu parebut bakakak, meureun aing seubeuh. Nu limaan bati olohok nenjo Sikabayan ngabeng beos teh. Dicutat tina Nani resep maca jilid 5 tahun 1883. Alhamdulillah sakitu dongeng Sikabayan teh nya. Warna putih pencet Bu. Yang ini